Dina hiji waktu aya hiji karajaan anu gede pisan jeung miboga kakuatan gaib. Di dinya aya kulawarga bangsawan anu ngatur eta karajaan. Maranehna nyebut karajaan eta kalayan ngaran Amba Kingdom. Di jero karajaan eta hirup saurang raja ngaranna Ambakong jeung pamajikanana Ambiking. Hirup maranehna tenteh tentrem, karajaanna makmur jeung rahayatna bagja. Teu lila ti harita maranehna dikaruniai 2 urang anak, ngaranna Ambacong jeung Ambacung. Dua-duana miboga kakuatan gaib anu kuat pisan. Engke mah 2 anak urang ieu bakal neruskeun karajaan. Bapa ngan harapkeun maranehna ulah pasalia paham ngan kusabab hal-hal remeh. Ibu ge kitu, semoga cita-cita orang bisa kahontal. Waktu kaliwat 2 anak eta beki gede jeung beki kuat. Tapi dina hiji poe maranehna menang beja lamun bapakna keur kritis. Bapak, ulah tinggalkan kami, Pak. Kami can sanggup ngawangun kerajaan sangkan leuwih makmur. Bapak. Teu nanaon anak-anakku. Bapak yakin kalian pasti bisa hirup rukun jeung rahayat jadi pamimpin anu heudeuk, malah bisa leuwih hade tibatan Bapak. Nak Cong jeung Nak Cung, aya hiji hal anu kudu kalaksanakeun. Makana ayeuna ibu jeung bapak ngumpulkeun kalian bertilu, Cong, Cung, jeung Ceng. Naon bu? Naon bu? Naon bu? Bapak boga hiji amanat anu kudu kalian jaga nepi ka akhir hirup. Bapak geus mere kakawasaan masing-masing di Padang Bintang Gentar. Wilayah A keur Nak Cong, wilayah C keur Nak Cung, jeung wilayah B keur Ceng. Bapak ngan hayang kalian ngurus eta wilayah kalawan hade jeung tetep ngajaga duduluran. Ceng, Cong, jeung Cung rada bingung, tapi maranehna sapuk pikeun ngalaksanakeun amanat eta.
Tapi sangga 10 tahun kaliwat, dua dulur eta Cung jeung Cong mimiti ngerasa hayang ngerebut saeuteuk kakawasan di wilayah B anu sabenerna teh bagian kekawasan Ceng. Akang, wilayah B teh sabenerna deket pisan jeung daerah abdi. Jadi sakuduna mah eta oge kasup ka kawasan abdi, lain ngan akang wungkul. Hapunten adik, tapi nurutkeun adat jeung amanat bapa anu leuwih kolot kudu menang eta. Deui-deui bapa oge kungsi nyebut yen eta teh bagian akang, sanajan can sempet nyarita secara jelas. Ulah ngadadak nyieun lelucon ambacong. Lamun omongan teu bisa jadi jalan, meureun kekuatan orang anu kudu ngobrol ayeuna. Ambacung, tiba heula oge sifat maneh kitu. Tapi maneh apal kan, lamun orang tarung akang nu bakal menang. Ulah sok ngagedekeun awak akang, urang tingali wae hasilna. Marehna dua tuluy tarung make kekuatan magis anu gede pisan. Sora tarungna nepi ka denge ku Ambiceng, dulur awewe maranehna anu boga kakawasaan di wilayah nu keur direbut eta. Ambiceng geragiru ngagunakeun kakuatanna pikeun nyamperkeun jeung ngareureuen maranehna. Nah aku nepi ka tarung kitu ngan ku sabab wilayah. Kalian geus janji bakal ngajaga amanat jeung duduluran, lain ngahianat ku tarung kieu. Hapunten adik Ceng, tapi akang kudu ngarangsekeun masalah ieu jeung Cung anu geus ngomong tanpa mikir. Anjeun oge apal ieu wilayah akang, lain wilayah maneh atawa Cung. Akang teh geus ku nyarita tapi tetep kekeh. Cung ngarapal mantra pangkuatna. Kuat oge tekad maneh Cung. Cong ikut ngarapal mantra deui bari nyang harepen serangan. Langkung gancang, leuwih hade. Dua-duana ngalapaskeun kekuatan anu luar biasa gedena. Tepi ka Ambiceng nelemen yen lamun terus diteruskeun bakal aya korban. Anjeunna ngagero, ulah. Manehna langsung maju jeung make awakna pikeun ngeureunkeun dua kekuatan anu keur papanggih di tengah. Tapi Ambiceng teu kuat. Awakna kasterep
energi nu kalelewihi jeung akhirna robah jadi batu. Cong jeung Cung langsung kaget, teu nyangka bakal kitu. Maranehna ngarasa dosa pisan, tapi beki keuneuh marah mai beki teh bisa nahan amarah sorangan. Nepi ka maranehna neruskeun tarung nepi ka napas panungtunganna. Akhirna teu aya hiji oge anu menang. Tuluanana Cong, Cung, jeung Ceng sadayana maot. Tuluy robah jadi gunung anu miboga ciri masing-masing. Gunung-gunung eta jadi pangeling-eling yen kekuatan jeung kakawasaan moal. Aya hartina lamun teu aya rasa asih jeung karukunan di antara dulur. Sakitu wae.